Mana naon? Aduh. Sama laletik lauk. Iya. Jepit ulang bajing kajepit Cicing atau paning sete arek museup teh kada cicing ngaker. jepit ulang Oh, jelema satruk. Urang museup ka anu kamari teh ya. Deket petakan kamari. Pan aya. bulu Coba negaledeh di dinya. jing jepit ulang bajing kajepit ku bulu ucing mencosna duh jing jepit Corona. Jiripit ulang bajing kajepit Duaan tah. Oke. Dari kejadian dog ngaker. Setruk. Orang nangan cacing heula orang kadinya tah. nang lah cacingnya Cacing Daguan heula. dah. Aiden burunya. Orang nang balang dah. Donet tanangan cacing budak itu mah. Mantep lah. Semuanya gitu. Iya, mantap ah. Dahareun. Bae antep teh nguruskeun teh urang geus mun bebeunangan senang loba. Kakara urang sabeurkeun. Udah ditulah. Kali ya. Kena baru dah kita nunggu kita ngala ieu. Cacing. Siap. Da urang pan teu mawa aya nama. Isi aku naon di? Di. Naon di? Hayang naon? Naon? Ya bener naon? Sing bener sih teh. Hayang naon? Yang daharain Sarua aing lapar beuteung mah. Bujang, buruk. Ah, cacing areuweuhan ieu mah di dieu mah euy. Belegug dengan cacing guys ya mah. Aku naon di? Nah, coba sok. Nah, kita tuh. Anu eta Anak-anak mah. kene tuh tinggal itu anak-anak kene. Cicing. aku aing guru joget mah Tuh baru das tuh anak-anak kene tuh. Nogna eta malin anak nomeureun. Ya, kalak. Sada barudak garang yang gitunya. Sampun yuk. Yuk. Ai sia. Kasumpan naon sia? teuing teu nyaho aing ge Ai burung sia. Jadi edan kieu aing bingung aing usah saha di. Ya kunaon ieu. Teuing kunaon ieu budak teh. Heh. Elin. Jing jiripit tulang bajing. Uruskeun we nya ku sia aing mah boro-boro nguruskeun nu kitu. Jang geus. Mana jinjona cokot jang ku sia jang. Jiripit tulang bajing kajepit ku bulu ucing memencosna dog. Mung ucing Cager. Mung ucing aing mah. Heng naon? Ang ayam. Eueuh ayam Pak. Eling ieu. Eling. Da aing mah hayang mono kita di dieu. Jelema edan. Aduh, ceudem di euy. Ari cicing di sawah ge teh ngeunaheun. Aya di imah mah pamajikan ngebak-brak we, ngomong jeung ngomong. Da kunaha tuh hasil panen tinggal nyarami. Empang, laukna aya museupan wae. Alah. Tapi cabai mah beureum keneh euy. Alhamdulillah. Nih kompor SBY acan. Kumaha geura? Cai eueuh, esi nyai. Tapi empang mah aman euy sugan. Kamari mah leungit wae pusing. Mun kanyahuan we, sero atawa anu nguseup. Uang di cocogan teh eta kelekna. Geus meh lah. Jongjon ieu eueuh nanaon ieu. Sarea dewe lah. Da hareun eueuh ningan balangsa hirup teh usum corona teh. Ya Allah, Gusti. Aing mah Keun bae lah aya si Udin ieu. Lain nama urang mah urang nguseup ke di ditu tuh. Keun bae itu mah.
Tadi uruskan si Udin. Jangan gitu. Bener ya, jauh-jauh orang di Jawa. Ya, orang itu. Nah, modo juga nu busiat nih. Loh, seru deh jangan naik modal tempat burung busuh gitu. Ada ide, kan ku aing di jailan ku aing teh. Celana dicokot ku aing. Mangkat ah. Ya musik ya. Gimana? Dia paman dayut itu. Ngerekam mah. Iya nu boga nage. Langsung ya. Jadi dia mah teu bebeunangan Kok di dia mah bakal menang loba kok ye. Da epang mah. Kadenya rekan ge. Moal eueuh. Kade eueuh. Tas nengkeun. Ku aing copot calana ku aing sih. Wah, saya cuma pakai celana. Ribuan tahun. Hayang deui tahun 19. Tahun ini dihana. Tahun yang Batu. kamu mana bohong. Jangan liwat lah. Aduh, ayahnya nyocok Astagfirullahaladzim. Eta ningan budak nusuk malingan empang teh. Tahu? Ang Dayut. Ang Keun sia ku aing mah. Kadi kekuat sih. Jurus Sumatsa. Aduh.
Gara-gara nama itu tuh dah tuh. Ya we mun bawa langsung malingan empang teh lauk. Nyahuan urang boga jurus. Teh katingali ku pamajikan. Salah. Udah dua ini itu. Serope. Hanya kan. Udah dua ini. Gede lagi tuh, gede lauknya tuh. Gede. Ah, sama laletik lauknya. Gede. Iya, rusak malingan empang aing teh Betul bang, urang bang. Siawan nih ka aing. Betul bang. Nyaho aing nu boga pamajikan. Teu menang bang. Sudah kok kan ada kita. Menang. Iya naon ya. Aduh. Kai datang bang itu urang bang. Masih iya. Ada. Yo, kumaraneh lag sekalian atasna. Yo. Coba eta angkatkeun nyebutkeun. Ari ieu naon ieu dua? Iya naon dua ieu? Sok. Eta hiji naon eta hiji? Hah? Moal eta meri mah. Kemari dong teh. Ah, ngunah teh ke taekeun sia. Hah? Cicing. Sok. Nah, balik. Siapa ingan ngumpet celana aing teh? Siap. Nah, celana ieu kan celana aing. Nah, kembali contoh aing di bawah. Goblok aing ngumpet celana deui. Harus si bajuna deui. Harus si bajuna tong. Kuntung. Aduh. Teu meunang ieu teh kikieuan teh teu bebeja heula teh dosa. Henteu mang kasih ujang aja. Henteu mang teu menang naon? Teu menang lauk. Ari ieu naon? Bayawak. Sia mah teh hidang teh. Nu kieu mah lain bayawak lain. Naon teh nu kieu naon? Naon eta? Hah? Meri sia teh. Ah, sarua ada amang oge. Kieu dengekeun nya. Di mana-mana ge maneh nyaho teu? Lamun ngala di tempat batur teu bebeja disebutna naon? Maling. Lain mang, ngabongohan eta mah. Ngabongohan sarua wae, pokona mah intina ulah kitu. Padahal mah jeung urang mah babari. Hayang mah tinggal ngomong. Arek merek kita cenah. Moal nyata tinggal ngomong emang jeung urang. Hah? Aya kopi-kopi wae mah. Tuh, sia mah da kena kopi mah. Cocok. Teu mang urang mah teu. Berduaan ade mah. Keneh ya.
Aing ngamak ya. Di dia mang, di dia, lain di dia lain. Iya, sudah nanti kita cangkeng. Iya cangkeng. Jeung saha tadi jeung saha? Jeung saha tadi jeung saha? Ya ditanya jeung saha tadi jeung Jeung saha? si Udin tadi teh. Terus? Jeung si Udi kasurupan. Surupan tadi di jalan. Kasurupan. Oh, itu ningan. Kadia. Kadia. Baiklah, antep So, lah. kadia. Iris, ai. Manggayut ngadas di. Cari dia kumang dayut teh gara-gara si Ujang. Nah, ngomong sujang. Siapa kunaon di dijadiin Jana sukses nu gitu? aing disumputkeun. Usaha eta nya. Tah, jelema ieu ye. Iyo ningan sero teh. Teu mang, tah eta nu ngabejaan mang. Teu mang teu. Jangan si Udin Cicing ningali. Geus kumisan. Geus jenggotan. Tapi naha mamatahan teu bener, mana sarua sok ngalauk. Nah, si Udin mang pemawana mang. Tah jeung gitu tuh. Langsung kalepasan we na Empang Batur. Sok ayeuna kumaha? Hah? Ngaromong ka kasih. Mang, di ditu aya awewe gelis. Mana? Wah, sia, ngebohongan ka aing sia. Assalamualaikum baraya anak king, hatur nuhun kanu atos subscribe anak king Sunda. Mudah-mudahan abdi sadaya tiasa ngahibur aranjeun sareng tong bosen-bosen dukung terus anak king Sunda. Tong hilap naon? Subscribe. Like. Hatur nuhun baraya anak king